Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdi. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar urang teh manusia bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener salah pada boga mata gerak eureun nyokelan kesalahan batur da urang ge sok salah jika batur. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhuk lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalian ngabogaan pamaksudan. Saban-saban manusia hirup boga tujuan. Allah oge nyiptakeun manusia teh boga tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Tah tujuan Allah nyiptakeun manusia teh sangkan ibadah. Lamun ibu nanya tukang dagang kunaon make jeung dagang, tah tujuanana teh hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ayeuna simkuring nanya ibu tah kunaon pangajian, tujuan tina pangajian hayang naon. Bener cek bibir mah hayang ilmu, ngan da cek hate hayang lalajo urang. Lamun bener ibu hayang ilmu di dieu ge ustad loba, kiai naker, teu kudu neangan ilmu kanu jauh-jauh teuing, subang ke tempatna. Tapi hakikatina ilmu teh sakapeung loba jalma harayang ilmu tapi teu bisa mawakna, nu akhirna ilmu beunang sombong datang. Da loba jelema baroga ilmu tapi sombong ku ilmuna, kadon ngahina kanu bodoh, ngarendahkeun ka batur, ngarurujit batur, ngaledek batur, nepak dada asa aing pangbogana, asa aing pangbenerna, asa aing pangalusna, tah hampura ilmu cicing di jelema hirup kasombonganana. Quran katalar, hadis kaaji, ribuan kitab kabaca, alus ngantanya hate, lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, artina Quran teu matak ngarobah dirina, boro-boro ngarobah baturna. Matak hakikat kahirupan teh ilmu teh kudu ngarobah hate, lain ngarobah baju. Ai urang mah neangan ilmu teh nu robah teh tiung jeung baju, matak akhirna kadituna jadi saragam. Lamun Senin warna bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo berem kabeh, Kemis ungu kabeh, cek salaki teh eureun ngaji teh jangar ka hulu baju. Padahal ilmu mah nu kudu robah lain tiung jeung bajuna, tah eusi hatena. Lamun jalma eusi hatena geus bersih, ilmu cicing di jelema nu bersih hate, beuki luhur ilmu, beuki wadu. Bisa lamun jelema baroga ilmu tapi kotor hate, luhur ilmuna beuki sombong dina kahirupanana. Ngaran-ngaran tawadu teh boro-boro mah kakolot, budak leutik ge bakal dihargaan. Dalah-dalah pan urang teh kudu era kudu ngaran budak leutik. Budak leutik teu apal Quran, budak leutik tara salat, budak leutik tara ngaji, tapi naha lamun budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu nu jalebrog kieu tah. Quran dibaraca, hadis diaraji, sholawat ge dibaos, pangajian ge mineng, ka masjid leket, boro-boro mah kadulur ka tatangga raya, amek ka salaki sabulan teu dicook ku duit mah hese cager. Aya naon di eta budak atuh, yuladu alal fitroh, tah nu mahal teh kasucian hate. Ilmu luhur kotor hate jadi sombong, harta boga kotor hate adigung ku hartana. Tapi nalika jalma geus bisa nyiptakeun hate nu suci, boga ilmu jadi tawadu, boga harta jadi bager.
dan memang tugas jelema beunghar mah bager, tugas jelema sangsara mah sabar. Nu paling paurnya sangsara nya panasan tutup umur. Heuh keur mah sangsara kotor hate pan eueuh pulungeun teh. Matak jelema sangsara mah tugasna sing sabar, jelema beunghar tugasna kudu daek barang bere, yatim tulungan, miskin pek bantuan, aya jompo teu boga imah pek pangnyieunkeun, tah harta manfaat dunya, manfaat di akhirat. Sabab lamun ditanya, ieu mah lamun ditanya, lamun poe ieu adalah poe terakhir hirup urang. Lamun poe ieu poe terakhir hirup urang. Harta nu mana nu sabenerna milik urang? Ayo. Harta nu mana sabenerna milik urang? Nu aya dina dompet urang maot teu milu. Anu dituang asup kana beuteung sebatas eta. Baju na lomari urang maot diganti ku warna bodas boeh ngaranna. Sawah nu lega urang maot parebut ahli waris. Jadi harta mana sebenarnya anu urang? Matak lamun jelema beunghar sadar kana tugas, artina jelema beunghar teh kudu mere lain hayang dibere, tapi nah haloba nu teu hideng jelema beunghar hayang BLT. Kunaon ieu keprok, tah keprok teh kucan kabere. Matak mahalna darajat manusia, lain gedongna, lain sawahna, lain elmuna, lain pangkatna, lain jabatanana. Mahalna manusia mah gumantung alus eusi hatena. Geulis heueuh, wedak dipake, blush on komo, lipstik beureum, aiteun haseum pamatu. Pandra gerak darajat, kumaha ceuk batur, geulis-geulis goreng budi. Beungharnya gedong sigrong, tapi eueuh nu nganyang sepi imah teh. Kunaon atuh eta imah bari gedong eueuh nu nganyang, jelema lain teu kabita ku gedongna, tapi eta beungeut nu boga gedong haseum pamatukna. Matak jalma mah gumantung eusi hatena. Sahingga lamun hate geus alus, ucapanana ge bakal alus, katilu perbuatanana ge bakal alus. Tek ucap lampah kolbi kauli fi'li. Kolbi eusi hatena, kauli ucapanana, fi'li pagaweanana. Sabab loba jalma alus omongna tapi goreng kalakuanana, loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos, paribasa demi rakyat si horeng nyang sara rakyat. Kurang kumaha si eta pidatona, tapi mana nu karasa. Matak hakikat hirup mah alusan hate, pek alusan omongan, kadituna alusan perbuatan. Sehingga omongan nupang alusna nu dipikaresep ku Allah, lisanun dzakirun, lisana dipake dikir. Ari dikir teh kudu ngawujud dina pagawean, ulah ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, ari hate kotor dikukut, eta mah bibir jeung hate geus teu jujur. Cek bibirna subhanallah maha suci Gusti Allah, ari hate sirik pidik jahil kanaya istren panastren dudupak rurumpak teu kaopan bukan punungan panas baranan. Wah subhanallah dina bibir sebatas nepi kana bibirna. Ternyata awak urang teh bibir jeung hate teh teu akur Pak. Subhanallah dina lamai maha suci Gusti Allah, maka tebus ku hate anu suci, ku hate anu bersih. Ieu mah subhanallah dibaca hate kotor dikukut, akhirna teh beres wirid batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli sawah ratug angen, batur meuli motor muntaber, atuh batur meuli mobil modar. Padahal lapan subhanallah maha suci Gusti Allah teh lisanun dakirun, lisan dikir jeung hate nu alus, perbuatanna ge bakal alus. Lamun jelema maca subhanallah dina gawe jadi alus, panonna moal dipake lalajo ka gorengan batur, ceulina moal resep kana gosip, sukuna moal ngalingkah kana salah, hatena bakal nyacas bodas, sirahna moal mikiran ka teu balegan batur, tapi hakikatna jelema alus mah mikiran ka goreng patutan dirina sorangan. Kopro ri maranehanana nu kitu.
mata kolbi kauli pili aluskeun hate, aluskeun omongan, aluskeun pagawean. Sehingga lamun manusia geus ngawujud alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, mun kabeh puji nu Allah maka manusia geus mung hayang dipuji batur, da puji mah kabeh ge nu Gusti. Da ieu mah atuh kunaon urang make jeung kasigeng bongan rasa aya keneh. Ibu boga rumah sagelis, cek hate gelis, aya nu ngaledek hoak polotot, gagabah ngaledek aing. Kunaon ibu asa kahina diomongkeun batur lantaran diri ngarasa gelis. Nana gerhana boga rasa jadi ustad, tuluy eueuh nu nyebut ustad bakal kasigeng. Naha sabab diri ngarasa jadi ustad. Bapak ngarasa ahli masjid, tuluy cek tatangga, nah oi tara ka masjid, pajug langsung ngocobrot gagabah. Nu salat subuh tadi adan teh saha? Dewek teteh. Kunaon bapak disebut kedul kasigeng, bongan diri ngarasa daek. Tah rasa eta nu kudu eueuh teh. Jelema pinter boga rasa pinter, jelema daek boga rasa daek, jelema alus boga rasa alus, jelema hade boga rasa hade. Tah didinya manusia bakal kasigeng leungitkeun rasa eta biasa. Teu kudu riweuh hirup manusia, teu kudu daek ka masjid sing sadar yen urang teh pernah ngedul, daek di jilbab sing sadar yen ibu teh baheula pernah tara. Lamun ibu bisa dijilbab sadar pernah tara, moal ngamek kanu tara da ibu ge baheula. Ieu mah geus dijilbab teh jadi fanatik. Dijarilbab atuh oi, hayang kana neraka. Kumaha ceuk itu? Tong sok kitu. Baheula ge maneh sarua jeung aing buuk teh dibeureumman. Bapak geus balik ka masjid, sadar geura sok Pak. Urang daek ka masjid, ayeuna baheula mah pernah ngedul. Matak lamun bapak kanu kedul tong popolotot da bapak ge pernah. Ieu mah geus daek ka masjid teh melak cangkeng ka masjid atuh oi nyieun masjid tamu ngosiantara kos pasaran kumaha ceuk tatangga tong kitu baheula mah sarua maneh teh gapleh jeung aing. Matak urang mah sakapeung hirup sok lalajo teuing kagorengan batur poho kana kagorengan diri. Padahal awak urang teh tanggung jawab urang, awak batur tanggung jawab batur. Jelema salah boga dosa ku salahna, tapi urang tong kajebak ku kasalahan batur ku cara ngomongkeunana. Batur salah boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna. Sarua garelona. Gerasok pikir Pak. Batur salah boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku ngomongkeunana. Batur boga dosa dina salah, urang boga dosa dina gibah, sarua. Padahal hakikat manusia kudu pinter nyokot pelajaran tina kasalahan batur. Batur salah kapangih bisa eureun tina salahna da kapangih. Nu paling paun mah urang nyieun salah teu kapangih, akhirna dedeieun. Batur salah kapangih bisa eureun tina salah da kapangih. Nu paling paur urang nyieun salah teu kapangih dedeieun. Bapak baheula pernah beger kapangih ku pamajikan nepi ka ditonyok beak huntu dua deuk beger deui moal. Nah mah kejeung moal kapangih. Tanu paling paur ieu bapak-bapak nu can kapangih. Akhirna teh engke geus kolot aya budak nyusul-nyusul si horeng tinu ngora. Anger sabuni-buni na nyimpen tarasi bakal kaangse bauna sahebat-hebatna munian kasalahan tetep bakal kapangih ngacona. Sabab kahirupan manusia salah bener pada boga, alus goreng pada boga, daek kedul pada boga. Matak hirup mah geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur. Jelema nu tara pangaosan bisa jadi salahna dina tara, nu osok boga salah dina asa aing pangosokna. Tuh dengekeun cenah dengekeun bari maranehanana teh. Jelema nu tara boga dosa dina tara, anu osok boga dosa dina asa aing pangosokna. Padahal hakikat ibadah mah anu tara jeung nu osok kadang-kadang nu karasa mah anu tara. Nu tara mah ayeuna keur nyangu, nu tara mah ayeuna teh keur masak, anu teu pangaosan mah ayeuna teh keur nyamel. Salakina datang mah
bejana ayana gerhana di Masjid Nu Anyar dina raraga peresmian nah teu hadir pangaosan jawabanana hade atuh Bapak hapunten saur ustad nu deket ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki ibadah eta tumut patuh ka salaki itu ibadah gede urang hariwang ieu nu datang teu diizinan ge maraksakeun lol deui atos Pak dak mate nu tos masak tos nyangu tos nyambel ayeuna mah urang tuang sasarengan dekul barang dahar tuluy kasarean der silih keukepan ibadah nu paling paur ieu masak acan nyangu acan salaki teh keur pepelengkingan dina kursi balik ibu ka magribnakeun engke salaki bakal ngahoak ti mana der ibu ka pancing ti mana pangaosan ari kieu nah ladang ngaji jika nurek ngaleg-leg salaki jadi hakikat ibadah teh di mana nah katempo hakikat ibadah teh kadenge lain hakikat ibadah mah nu karasa sekali hakikat ibadah lain nu katempo hakikat ibadah lain nu kadenge tapi hakikat ibadah nu karasa ibu ladang ngaji karasaeun ku tetangga ladang pengajian karasaeun ku dulur ladang pengajian karasaeun ku baraya pada kenyataan mah ngaji anger pedit anger ngaji anger pasea anger ngaji anger sombong anger ngaji anger teu ceureg anger tuh kaleprok daru masa mana rasana ladang ngaji teh atuh mana kahartos ya ayana jelema beunghar teh karasa teu kudu miskin ayana ruang riung pengajian kita karasa teu ku si yatim lamun memang hayang karasa gampang piisukeun ngayakeun di Masjid Anyar rutinan piin ku hiji ustad nu hadir kudu anger sakieu ngan wayahna saban minggu bawa bea sacangkir saurang lamun dikali 300 jelema 300 cangkir lamun kana karung berarti sakarung bubar ngaji tuh yatim pangmerekeun tah compo pangmasihankeun bubar ngaji karasa ku batur ku deungeun-deungeun ieu mah nu karasa teh ustad we nu ceramah balik meunang duit nu miskin di dieu anger teu dahar yatim di dieu hayang sakola anger teu kebiayaan tapi keur ustad gede kauntungan bubar ngaji amplop ongkoh dus ongkoh matak ladang ngaji teh karasaeunana kusaha hanya ku penceramah mata kuring sok era cing Pak pengajian dina waktu harita saep sabaraha 15 juta dengan bangga panitia mengatakan seep 15 juta tapi isukna aya yatim teu dahar isukna aya miskin teu tuang isukna aya jompo teu boga imah matak naon lamun pengajian teh diminimalisir biaya tah bantuan mata tangga nu teu dahar tah yatim bere tuh miskin gara bantuan tuh eta ladang ngaji karasa ku deungeun-deungeun tinggal cek panitia atuh entong engke cenah ayeuna we kumaha cing teh Pak ngarah karasaeun ku miskin ku yatim tah amplop kanggo salira moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu jadi keberadaan urang teh kudu karasa ku batur Pak urang beunghar karasaeun ku miskin artina nu beunghar bager aya beunghar tapi teu karasa ku miskin teu karasa ku yatim artina nu beunghar perlu dipertanyakeun kabeungharanana padahal dina maot mah bah ukur boe warna bodas teu make saku matak teu bisa mawa duit-duit aja jadi naon harta nu mana nu urang teh atuh harta nu mana sawah maot urang parebut ahli waris duit nu dina dompet maot urang punten teu bisa dibawa emas inten jeung berlian nu dina peti maot urang ku anak incu naon atuh pibekeleun urang jaga di yaumil akhir teh leungit mata keur nu baleunghar pek gera balager koprok bari maranehanna ge pedit keneh sehingga lamun jelema beunghar ngagunakeun hate deuk barang dahar wae eureun heula
Sabab Kangjeng Nabi Muhammad Pak pernah bade tuang riren bade tuang. Siti Khadijah bertanya, ya Rasulullah kunaon anjeun diren tuang? Ya Khadijah, kami masieun aya batur teu dahar bari lapar, cing pangneangankeun jelema lapar hayang bareng dadahareun ejeung kaula. Pernah teu urang bareng dahar eureun heula pamajikan dititah neangan jelema lapar? Oh. Cek urang oge. Nu aya ge urang mah keur dahar aya batur eureun daharna, da sieun batur menta. Inilah kehidupan Nabi Muhammad, Pak. Saking ku hayang karasa bari Kangjeng Nabi teh imahna ge butut, ukuranana ge 5 ka 6 mah sagaje leungeun dibandingkeun jeung masjid ieu, gede masjid ieu atuh. Tapi naha kurban nepi ka sataun 60 onta. Pangsarean pangkuleman Kangjeng Nabi lain spring bed, bahkan lamun beres kulem teh ngagaralang sabab anggal terbuat tina palapa korma. Tapi naha moal aya yatim nu teu kabantuan, teu aya miskin nu teu katulungan, Nabi teh beak harta melaan yatim, Nabi beak harta melaan miskin. Coba urang terlalu egois jadi umat Nabi, gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, tapi nu yatim teu katulungan, didinya egois tina harta urang masing-masing. Bener ya? Ari ngomong cinta Nabi, cinta Nabi, cinta. Cing lamun ibu nyebutkan cinta Nabi, kuring nanya, naon buktina? Ayo, cinta Nabi, naon bukti cinta Nabi? Maca sholawat. Nges maca sholawat, yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, karena kurban api-api rag-rag ekonomi. Apakah sebatas bersolawat cinta Nabi? Loba pagawean anu teu kapi gawe ku urang kabeh. Sholawat mah sebatas urang nembongkeun nyaah, nembongkeun cinta. Ya Rasulullah, abdi cinta kasalira, naon atuh paketna? Bersolawat. Maka cek Nabi, imali gerak gawe, yatim tulungan, miskin bantuan. Solawat ulah sebatas alus dina bibirna, tapi solawat kudu alus dina praktek hirupna. Ku ceramah kieu mah sararea ge kageleng. Bener ya? Sehingga engke urang salat wae Pak, salat urang wae da teu karasaeun ku batur. Padahal salat urang teh kudu karasa ku batur. Lamun salat urang karasa ku batur, gerak tempo bacaan salat teh alus. Tah jelema nu salat mah ngajaga ucapan, alus bacaan salat, kudu alus ucapan saenggeus salat. Ieu mah geus salat ge nganyerikeun batur. Hei. Dengekeun bari Noel ka nu hareup, atuh ceuk nu hareup teh naon maneh? Atuh bubar teh teh pabeleng-beleng teh. Bacaan sholat nu alus kudu karasa ucapan anu alus. Ieu mah geus sholat wae ngahina batur, ngaledek batur, nyaci batur, benci ka batur, cuak ka batur. Sholat nu mana nu bakal berpahala hareupeun Allah Ta'ala? Alus ka Allah kudu alus ka papada makhluk. Waduh, dengekeun. Sabab nu ngaran sholat teh sidqul qauli. Jelema salat mah alus ucap, leuwih hade jempe Pak daripada ngomong nyigeung batur. Sanajan ibu teh kasigeng dilawan geus bakal piomongeun, leuwih hade balem jeung jempe we. Naon sababna? Mun ngomong sieun nyiksa hate batur, tah eta jelema salat nu sabenerna. Ieu mah nu gigireun wae jadi bahan omongan. Jelema genut mah bau kelek tuh. Lamun memang matak nyigeng leuwih hade lamun memang matak alus leuwih hade omongkeun. Tah kudu berpikir tentang eta kahirupan dina salat teh. Sabab salat teh lain 5 waktu. Sabenerna salat teh 24 jam. Matak cek ilmu kolot geras salat saenggeus salat. Salat subuh pigawe salat subuh teh praktek hirupna nepi ka lohor. Ti lohor pigawe praktek hirupna nepi ka asar. Ti asar geura pigawe praktek hirup nepi ka magrib. Ti magrib geura pigawe praktek hirup nepi ka isya. Ti isya geura pigawe praktek hirup subuh. Matak jelema nu sok salat diibaratkeun mandi 5 kali dina pasti bersihna.
Salat lain sebatas ngandung bersih lahiriah, tapi salat ge kudu ngandung bersih batiniah. Matak jelema salat tapi ngahina batur, jelema salat nyaci batur, jelema salat ngarendahkeun batur, salat jasadna can salat eusi hatena. Bari maranehanana nu kitu teh. Sabab memeh salat wae ku Allah geus dititah toharoh. Ai toharoh teh susuci. Ari susuci teh ku cai nage cai mutlak. Ari cai mutlak teh cai suci mensucikan. Cai suci mensucikan. Cai nama geus suci Bu. Sim kuring ti Bandung datang ka Subang dek salat magrib teu kudu mawa cai ti Bandung. Da di Subang ge aya tinggal dekul we wudu make cai Subang sah. Cai nama sarua sifatna cai suci ngan berarti kunaon wudu ku cai suci mensucikan. Cai nama suci nu teu suci mah bibir maneh. Matak dina wudu sok aya kakemu. Ai kakemu teh cai suci dibebaskeun kana baham tuluy diburakeun. Cai suci mensucikan. Matak sajeroning kakemu teh kade kaluarkeun ucapan nu suci, tara ngahina, tara ngaledek, tara nuding, tara nyaci. Wudu lahirna, wudu jeung batinna. Urang mah geus kakemu ge ngahina batur, tarupina mah si eta mah wudu ku ti kotok eta. Rarai susuci ku cai anu bersih ku suci, ku cai mutlak suci bari mensucikan. Diwasuh ieu rarai 3 kali. Cing ai beungeut bersih nu kumaha, nu glow lain, nu diwedak lain, nu di lipstik lain. Beungeut bersih mah nu dareh deh someah alus budi hade basa matak ngeunah anu nempok. Beungeutna bersih glowing heueuh tapi haseum beungeut jigah anu gebleg hutang KMBK. Matak susikeun da rarai urang disucikeun, batin urang disucikeun. Sucina rarai ku cai, tapi sucina batin aya makna cai suci mensucikan. Berarti urang teh berjuang dina raraga nyucikeun hate urang. Kahartos. Dalamun jelema atuh geus suci hate mah bah, panonna teh bakal peureum kana kagorengan batur, beuntak kana kagorengan diri. Ieu mah tibalik, beuntak kana kagorengan batur, peureum kana kagorengan diri. Matak nalika dikobet ku batur saeutik jeung nyegam. Di jilbab, pek di jilbab tuluikeun ngan kudu dibawa kana akhlak. Ulah ari jilbab ngaguyupuk aya kana gosip beuki. Jilbab ngaguyupuk popolotot ka salaki. Jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kagorengan, bibir gali ngagogoreng batur. Di jilbab sebatas sirahna, can di jilbab jeung hatena. Bapak-bapak nu dipayun karepna hayang ngaret hakan cenah tah. Geuning urang teh karek bisa dina ibadah teh karek jasadna, Pak. Jalma keur salat tungkul, pan keur salat mah tungkul. Naon makna tungkul? Tungkulna dina salat kudu dibawa kana tungkulna kahirupan. Jelema nu tungkul mah tawadu. Ieu mah geus salat malak cangkengna kelek. Di mana, Mang? Salat atuh tara eureun-eureun. Nah jadi sombong. Iblis ge ahli ibadah. Iblis ge ahli Quran, iblis ge ahli tafsir, iblis ge ahli hadis, iblis ge deket jeung Allah, tapi iblis teu jadi kakasih Allah. Kunaon sababna? Aya kecap iblis, ana khairu minhum, kami leuwih alus batan marane. Iblis sombong aya wajar, tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, Quran katalar, hadis kaaji, deket jeung Allah, wajar sombong ge Pak. Urang manusia tahajud mumul, duha teu pati. Sodakoh ari daek pengajian kieu ge pedah we ustadna ti luar. Ari sombong ti baheula mata gerak pertanyakeun saha guruna iblis sabenerna. Boa-boa ieu guru iblis. Matak saban-saban dina Quran bakal kapanggih a'udzubillahi minasy. Naon hartina abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan nudi entong sok nuduh kanu jauh setan teh sabenerna mah setan teh geus araya dina jero dada masing-masing
abdi nyalindung tina panggodaan setan nu dilaknat bubar pengajian. Tanya ku tatangga, di mana pengawasan atuh setan geus aya di jero Pak. Nana gerhana geus pintu geus maca sholawat, geus maca Quran, tuluy isukna seserakan. Tanya ku tatangga, kunaon serak? Ngaos sholawat teu riren-riren. Iblis geus aya di jero. Bapak infak, bapak sedekah, bapak barang bere, muncul sifat terangkan cenah kabatur, umumkan hamba Allah. Ari PDKM langsung nyarita, hadirin kaum muslimin, alhamdulillah ieu masjid teh parantos rengse aya donatur ti hamba Allah anu parantos nyumbangkeun 50 juta rupiah. Tepuk tangan pan sararea, teu kuat meureun hatena nyengcen ti tengah jug nangtung. Hadirin abdi hamba Allah teh teu kuateun. Mata kelapad ikhlas lamun dina kembang ibarat akar, lapad ikhlas lamun dina tatangkalan ibarat akar. Akar penting tapi nyumput di ruang. Tah jelema nu ikhlas mah teu hayang muncul, teu hayang disebut, teu hayang kaciri, teu hayang katempo, nutupan dirina, bahkan datang ge moal sangupeun. Ibu barang bere ka fakir miskin, tah titipkeun ka RW, we bagikeun. Cek RW teh bu, wayahna kada sumping moal, nama kejeung moal, sieun RW pidato ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu anu parantos masihan kanggo yatim, irung teh juga rada buka kang ria duit lapur amal lain. Matak ikhlas teh ibarat akar. Lamun di manusia ikhlas teh ibarat bapak. Usaha ti hot-hat bungbeng ka ditu ka dieu, nu capek bapak, nu lungse bapak, nu ripuh tan bapak, nu melak bapak, nu ngemes bapak, geus jadi duit saha nu namprak. Apakah bapak protes? Henteu, tah ikhlas teh bapak. Matak lalaki mah diibaratkeun gula dina kopi. Lamun kopi kurang gula, maka sok diomongkeun kurang gula. Lamun kopi amis teuing, loba teuing gula, tapi lamun kopi alus tara pernah gula dibawa alus ieu kopi. Nah hate make gula. Mata kalimat ikhlas teh aya ngaran tapi teu disebut, mata dina Quran disebut al-ih. Aya teu al-ikhlas dina kalimatna ikhlas. Qul huwallahu Allahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Aya teu ikhlas di jarona, aya ngaran tapi teu kasebut. Coba dina surat Anas, qul a'udzu birabbin nas jug aya. Tah jelema nu ikhlas mah teu disebut, teu katempo, teu kareret. Di dinya Allah geus nyatet di Lauhul Mahfuz, tumplek ka alusanana. Tah tinggal pertanyaan, kumaha lamun ieu urang nyieun ka alusan ka batur, tapi batur goreng ka urang. Lamun urang nyeun ka alusan ka batur tapi batur goreng ka urang, ibu artina Allah dek ngadobelkeun pahala ibu. Dobel naon pahalana? Nya sedekahna, nya teu ngarep nuhun ti sasamana. Ari urang mah lain geus barang bere batur teu mere, batur teu nuhun teh benernya si eta kuat teu nuhun-nuhun acan. Gagal, Pak. Ieu ngadamel masjid. Yuk urang guguru ti masjid. Kenteng teu ngaku kenteng, semen teu ngaku semen, batu teu ngaku batu, keramik teu ngaku keramik, kaca teu ngaku kaca. Geus we Masjid Nur Aini Utama teu protes. Jadi ieu masjid teu pernah ngaku kuring semen, kuring batu, kuring kenteng, kuring kaca. Nah, ari manusia eleh ku masjid sagala loba diaku. Mun eueuh akang moal jadi mata kirup mah tong sok loba ngaku. Ayeuna tinggal bawa ieu masjid kana akhlak. Sabab patokan Nabi Muhammad diutus ka alam dunia, innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Kenteng teu ngaku kenteng, batu teu ngaku batu, kaca teu ngaku kaca, artinya ieu masjid teh ladang dari nilai persatuan dan kesatuan. Bersatuna kenteng, bersatuna semen, bersatuna batu, bersatuna kaca. Tinggal ku ibu megah ieu masjid, endah katempona,
teu pada ngaku matak manusia ge lamun hayang alus dina kaislaman kudu bisa silih ajenan jeung bisa nilai ngajaga nilai persatuan jeung kesatuan. Umat Islam teh kudu seperti kal jasadul wahid hiji awak. Lamun jatuh ti tajong panon nu nyurulung cai panona bibir anu berwelna leungeun katuhu nu nyokot babadotanana maka huntu nu ngagayemna ceuk letah kuring anu pahitna leungeun kenca kuring anu sok ciduhanana ceuk kenca keneh tetepelkeun kanu lukana tuh kal jasadul wahid kudu saperti hiji awak. Jalma bisa seperti hiji awak lamun geus bisa silih ajen. Paingan zaman baheula Kangjeng Nabi Muhammad nyieun masjid hiji jadi dua, dua jadi tilu, tilu jadi opat, nepi ka ayeuna masjid terkenal Nabawi namina. Sabab Nabi Muhammad kunaon baheula loba pisan jelema nu kabita ka masjid, sabab Nabi mah lain sebatas suburna jelema jero ka masjid, tapi Nabi bisa nyuburkeun jelema di luar masjid. Sekali. Nabi Muhammad mah paingan loba jelema nu hayang ka masjid, sabab masjid lain sebatas dipake alat loba jelema nu ka masjid, tapi masjid dipake alat solusi keur jelema nu sangsara di luar masjid. Bapak ge apal sejarah nalika Nabi Muhammad eueuh ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta. Nabi rek indit ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta, bur tai onta nyeblok ka Nabi. Nabi wangsul deui ka rompokna. Siti Khadijah bertanya, "Ya Rasul, naha uih deui aya nu nyeblok?" Kunaon? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? Ibak deui we. Coba salaki ibu teu tulus ka masjid aya nu nyeblok, ditanya, "Pak, naha teu tulus ka masjid aya nu nyeblok?" Kumaha cek ibu? "Ai ka masjid teh jingjing bedog kadek jelema teh." Saingga Nabi keblus ka masjid. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kunaon anjeun telat?" Jawaban Kangjeng Nabi, "Sumuhun telat." Mata naonnya mun ceuk urang bejakeun aya nu nyeblok kitu. Sabab Nabi ngajaga Pak, lamun dicaritakeun aya nu nyeblok, Abu Bakar siap gelut, Umar bin Khattab siap gelut, Utsman bin Affan siap gelut, Ali bin Abi Thalib ge siap gelut keur ngajaga eta nepi ka teu ngaku, "Ya Rasul naha telat?" "Sumuhun telat." Coba Bapak ditanya ku DKM, "Kunaon telat?" Rada gelo euy. Di jalan anu nyeblok kumaha cek pihak masjid, "Serang euy." Gelut tuh. Dekul Nabi ngimaman, beres ngaimaman sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, di urang teh aya nu udur, saha tuh imahna?" Ternyata nu nyeblok Kangjeng Nabi. Apakah Nabi jaipongan? Teu. Apakah Nabi alhamdulillah? Teu. Nabi jempe. Kumaha cek Nabi? "Urang longo." Lamun Bapak aya nu nyeblok tuluy ku DKM dipomongkeun, "Euy, nu nyeblok maneh teh ayeuna bareuh beuteung." Kumaha cek Bapak? "Dorakati aing." Hate pahate. Nalika cek Nabi urang longok, maka cek Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih, maka Utsman bin Affan tampil, "Abdi ya Rasul." "Kadieukeun." "Keur naon ya Rasul?" "Urang longok jelema nu gering itu." Bayangkeun ibu, diseblok, dicaci, dihina, tapi gering. Nabi pangheulana nagok. Bisa teu hate urang nepi ka dinya. Di dieu urang ngomongkeun cinta Nabi, tapi saha nu dituturkeun sebenarnya? Legedeut ti masjid teh ngaleut kanu gering teh ngadegdeg si itu teh. Nah mah geus ngadegdeg, kahiji boga dosa geus nyeblok, kadua Nabi jeung sahabat datang, tapi Nabi peka, jempe anjeun tong nyaritakeun perkara anu kamari. Naon nu karasa? "Ieu ya Rasulullah." Dekul ku Nabi didoakeun, para sahabat ngaaminan, geus ngadoakeun. Tuluy Nabi nanya, "Sabaraha poe anjeun gering?" "3 poe." "Beak sabaraha ka dokter?" Lamun teh bahasa urang, "Beak 400." Cek Nabi, "Yeuh kuring jeung sahabat nyumbang 400 ke diri anjeun." Cager panyakitna, duit boga. Isukna nyamperkeun ka masjid, "Ya Rasul, aya naon?" "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ti harita si eta asup Islam, tuluy neangan jamaah nepi ka masjid jadi pinuh sabab karasaeun akhlak Nabi di masjid, karasa ku jelema anu hianat ka Kangjeng Nabi, sanggup teu urang nepi ka dinya. Hiji tah. Tuh, paingan atuh da urang mah ibadah teh teu karasaeun ku batur. Nu karasa teh beuki ibadah teh kalah kebeuki nemongkeun sikap. Sombongna, geuleuhna kanu tara,
kalau benci kanu henteu. Tapi Nabi Yahudi kafir bolongkotan sekalipun kabita ku Kangjeng Nabi nepi ka bersahadat lantaran kabita ku akhlak Nabi. Kahartos lol deui isukan cek Abu Bakar, ya Rasul si pulan teu hadir ka masjid, kunaon cenah teu hadir ka masjid? Ya Rasul gaduh sametan. Ka mana hutangna? Ka warung nu deukeut masjid. Matak ieu masjid ulah coba-coba nyieun warung gigireunana. Bisi engke PDKM ka masjid geus magrib hayang nepi ka isya teu nyanak artos ngaroko hayang nganyuk heula we cenah. Ari digunukeun jadi gede akhirna bedo ka masjid. Kunaon teu ka masjid? Gaduh sametan. Ka mana hutangna? Ka warung. Kumaha cek Nabi? Pangmayarkeun di antara urang nu boga duit, pangmayarkeun, bebaskeun sempit hatena cenah lega deui. Cek Utsman, abdi ya Rasul, bagian ngemayaran hutang, dibayaran hutangna. Cek Nabi, jog sampeurkeun jelema nu dilunasan. Pulan sing ka masjid deui. Ah era cenah Utsman, kami maloba hutang. Kumaha cek Utsman? Geus dibebaskeun ku kuring. Legedeut asup ka masjid mawa balad baraya jeung tatangana sabab masjid karasa ku jelema nu kasusahan. Tah di dieu lamun aya kasus kitu, kunaon teu ka masjid? Gede hutang. Jigana khotib langsung ceramah, si ipis iman ku hutang nepi ka eureun ka masjid. Jadi aya perbedaan. Lamun deuk ditoong tina filosofi falsafah masjid zaman Kangjeng Nabi, aya nu gering teh ngalut ti masjid teh nempo, pan di urang mah nu ditempo teh nu beunghar, donatur. Diumumkeun dina speaker. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para jamaah, donatur urang ayeuna udur parna. Reaksina ngalalongok, ngalalabring, maot weh eta donatur, tahlilna ge dua lemur dihijikeun, Pak. Tapi nalika nu sangsara bari tara ka masjid, bari tara salat, punten satengah paeh hampir diantep. Padahal Nabi teu pernah pilihan, sugan ditanya, si eta sok ka masjid tara? Teu pernah bertanya kitu, pokona aya nu gering ku Nabi dilongok. Matak lamun ieu masjid bener-bener hayang barokah, masjid ieu bener-bener hayang subur, gampang Pak, pola Nabi gerak pake. Seret deui nu belah ditu, aya deui ya Rasul, si pulan teu datang, kunaon teu datang? Ya Rasul, si pulan teu datang teh da budak leutik Pak. Ngukut manuk, tuluy manukna ngencar. Kokot tetengan we neangan manuk eta budak teh. Maka cek Nabi teh cing sa di antara urang nu boga manuk anu sarupa gantian manukna tah ti harita meureun dimeunangkeun miara manuk neanganna manuk Abu Bakar Siddiq teh ka budak tahjang manuk maneh akhirna jadi ahli masjid. Matak masjid teh jadi solusi keur kahirupan nu di luar Mas. Matak gede mah yeuh rutinan kieu kudu sakieu anger meungpeung ieu masjid raoseun aya halaman sakieu gedena cing engke mah atuh lamun pangajian teh mawa sak cangkir atawa saentik lamun nu datang 200 jelema 200 entik lamun dikana letterkeun berarti 100 kana letter 50 letter lamun tina 50 letter dikana kilo berarti 35 kilo. Sakali pertemuan silih reret si itu euy jompo bere si eta euy boga budak yatim bikeun bubar ti dieu bubar tina pangajian nu jompo ngelek nu yatim katulung berkah talada ngaji teh karasa ku balarea lain sing jaro rawok eudek moal make randa naon nya lamun rana dibere insya Allah ieu DKM bakal didudut ku pemajikan nah cenah ayeuna mah jadi lekat ka masjid teu cara tiba heula aya program cenah ti Pak Ustad nu deukeut naon programna berbagi terhadap janda kumaha cek pemajikanna eureun jadi DKM teh padahal ketika Abu Bakar Siddiq bertanya ke Rasul, ya Rasulullah di belah kulon aya randa anak dua bari hirup na sangsara kumaha cek Nabi deuk dikumahakeun Abu Bakar kumaha lamun kahirupan anak ku kami dijamin deuk dibere we sapoe sakilo gandum
ketika cek Nabi sodakta bener Abu Bakar mawa gandum di ditugas aya 4 kilo gandum Pak. Ditanya ti saha eta gandum 4 kilo, ti Ali, ti Utsman, ti Umar, ti Nabi. Jadi eta Rana sapoe menang 5 kilo gandum, 2 tahun Rana jadi beunghar, jadi bos gandum. Lamun dipraktekkan di dia, wah bahaya. Cek DKM ayeuna nama RT urang babagi kajanda saleter keun bae ku kuring bawa saleter bikeun karana da kuring mah yakin katempo ku ibu-ibu jamaah pengajian langsung kieu karek jadi DKM geus beger jeung Rana. Nah ari zaman Nabi Abu Bakar mere 1 kilo dituturkeun ku sahabat anu 4 bet jadi 5 kilo sabab baheula mah pastabikul khairati gura-giru nyieun kahadean lamun disetujui ku Nabi. Poe ayeuna pada KM nyieun kahadean karana punten dipitnah bebeakan komorana ngora keneh. Lamun pada KM aya berita ka keluargana yen pada KM tengah jamin randa anak 2 mere bea 1 kilo insyaallah datang ka ieu mah pamajikan murukusunu juk langsung dicekek ongkoh eureun jadi DKM teh. Aya naon atuh ayeuna paingan Islam ayeuna hese maju lantaran dilimpudan ku hate nu goreng kana pagawean batu. Coba zaman Nabi Pak nyieun kaalusan teh juk dituturkeun poe ayeuna mah nyieun kaalusan teh kudu siap dituding nya meureun nyieun masjid ieu ge leres nyieun masjid da eta anu goreng hate mah asa kapuji teuing lah. Bisa jadi iya nyieun masjid karena nahaon eusin lagi eueuh lah jadi memeh nyieun oge geus ganeng Pak. Padahal lamun Islam hayang maju hayang nepi masjid adalah sarana keur pagawean umum. Matak ti masjid teh lain dipake lain sebatas dipake salat, masjid lain dia sebatas dipake ngimaman jeung ngamakmum, tapi masjid dipake alat keur mikir kumaha carana umat di luar masjid ngarasakeun ayana masjid. Aya nu teu dahar ka masjid, aya nu teu boga duit ka masjid, aya nu keur bacubit rumah tangga ka masjid, aya nu keur pasea. Artina masjid geus sampurna Pak. Pan aya nu pasea ka RW, nu pasea ka RT. Masjid mah kitu we nu susah. Naha da ngadoa di jerona ya Allah. Geus we senang poho deui ka masjidna. Yuk urang jadikeun ieu masjid teh alat pikeun ngamakmurkeun jelema di luar matak engke deui mamengpeung ieu masjid anyar ibu-ibu halaladir deui pangaosan dina rutinan dipimpin ku ustad terdekat cing sok lamun mah saminggu sakali we ibu datang ka pangajian mawa santik Bu leutik pan santik lamun 200 jelema 200 entik tah beres pangajian eta apa entik sagelas atuh sagelas artinya 200 gelas bubar ngaji teh silih tempo jompo bere yatim bere bubar we teh dieu cupar sodakoh urang teh kasaha kanu daek ngararaji bari jompo urang yakin isukna teh si jompo silih bejaan euy genah pengajian di dinya mah balik urang moal beas bisa jadi moal katampung ta jompo nah harayang beas lol yatim bawa ke masjid di masjid teh siapkeun beas ti mana sumberna ti ibu-ibu jamaah pengajian aya yatim senang ngajingjing aya jompo pangmerekeun kuring yakin ieu masjid bakal berkah lamun kitu matak ayana masjid kudu karasa ku umum ayana jamaah pengajian kudu karasa ku umum ayana ustad jeung kiai kudu karasa ku umum ayana jelema beunghar ge kudu karasa ku ulah beunghar tamuh tapi nu miskin teu ngarasakeun ulah loba ustad tapi jelema bodoh teu ngarasakeun nu aya oge karasa teh lobana ustad teh ngadon burger jeung pasea padahal hakikatna ustad adalah penerang umat oncor keur umat ilmu keur umat matak nu jadi ustad teh kudu jadi alat penerang cahaya keur umat-umat jadi nu ngaran ustad mah kudu bisa micen hipat dirina sing kosong hirup eusian ieu diri teh ku kapentingan
umum ulah dieusian ku kepentingan pribadi matak nana gerhana keur miceun eta teh hese ibu kepentingan pribadi jeung kepentingan umum. Sedangkan Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk jamaah keur abdi kop nana gerhana aya nu menang amplop pegat ku ibu di dagang itu tah lamun ibu megat di ditu abdi dek jalan ka dieu. Jadi urang mah masih kene berpikir tentang pribadi can berpikir tentang sedangkan Kangjeng Nabi Muhammad mah hampura Pak di antara riungan kieu aya jalma nu datang dina pangajian Nabi teh ya Rasul abdi panen korma abdi panen anggur dibawa ka Kangjeng Nabi ieu anggur kanggo Nabi ya sahabat araraya dituang we anggur teh ku Nabi nepi ka seep Abu Bakar teh ngaharewos ya Rasul nah tara-tara biasa nama lumna aya tuangan teh sok babagi ka kami sebagai sahabat anjeun ieu mah dibeakeun anggur diseepkeun ku Nabi. Ternyata cek Nabi Umar, Utsman, Ali kunaon kuring teu babagi ulah suudon naon atuh ya Rasul haseum keren tuh Pak haseum cek Abu Bakar haseum ya Rasul nya jadi teu dibikeun ka kami teh kunaon haseum nah anjeun mah teu katempo haseumna ngajaga nu mere bisi kasigeung atuh api-api we kuring teh amis teu kabayang eta korma dibikeun ka bapa digegel haseum hareupeun nu merena rajon anggur haseum digubuk ke masjid bener tuh Pak artina Nabi teh saking ku ngajaga perasaan nu mere ketika datang ke Taif Nabi Muhammad dakwah di baledog Pak ku urang Taif di baledog nepi ka ngucur darah tina pangamungna di halangan eta darah ngagubrak di halangan deui ku gamisna ngagubrak di halangan ku sorbana ngagubrak deui di halangan kudang daunan ngagubrak deui di tanean dina pandanganna. Abu Bakar bertanya ya Rasul aya naon eta darah nepi ka ulah ngagubrak kana taneuh malaikat Abu Bakar datang lamun darah suci Nabi Muhammad ngagubrak kana taneuh Taif poe harita Taif bakal hancur ku malaikat gogodeg Abu Bakar nah gogodeg nu maredo kurang Taif Pak bangunan gerhana datang ka Subang aya nu maledo ngecar darahna suping malaikat ku kami dibiarkeun Rasulullah ku aing mah dising-singkeun jeung revolvona indahna akhlak Nabi lamun ibadah dipake kana akhlak moal aya jalma nu teu pikabitaeun sehingga jalma anu ibadah make akhlak geus saperti madu ngaran madu mah boro-boro kolot budak leutik resep datang kunaon ibadah urang batur arorembung nyontoh urang da urang mah patrawalik geus ibadah teh jadi ngagogoreng jeung nganyerikeun batur. Jam 5 leuwih 10 da kuring yakin ibu talain urang di sararea bisi ka magriban di jalan mudah-mudahan ibu sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi kasimpulanana masjid ulah sebatas dipakai sholat wungkul tapi masjid teh kudu dipakai alat pikeun ngamakmurkeun jalma-jalma di luar masjid maka masjid make akhlak sehingga masjid bakal loba jalma nu hayang ka masjid sabab kabita ku program-program masjid anu ngadamel masjidna nu ngawakafkeun masjidna nu ngawakafkeun tempatna aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.